Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, selamat bertemu lagi di channel As3 ya sahabat. Kali ini saya sedang berada di Kampung Rancakonang ya. Dan ini kampungnya sejuk banget sahabat. Masih redup ya. Belum terkena cahaya matahari, padahal ini sudah hampir jam 9-an dah sahabat. Ini kampungnya sangat bawah sekali ya. Jadi kalau kata orang Sunda mah posisi berada di legok ya. Jadi belum kena sinar matahari ya. Dan di sini cuma ada berapa rumah ya? Di sini 1, terus di atas sono ada 3 kalau nggak salah ya. Oke, kita cek. Oh iya sahabat, di sono masih ada ya. Kita lihat ke sana ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ngiri ngomong kapal dia ya. Nggak. Dupi ya teh lemur naon namina teh? Tah ieu teh jenengan teh lemur teh bos lah. Oh, sanes Rancakonang. Sanes. Berarti Rancakonang mah ieu nu kalebak. Oh iya mohon. Oh lepat atuh abi tadi nyebat Rancakonang. Oh iya mah bos lah. Bos lah ieu mah jenengan teh. Mohon sabaraha bumi teh? Ieu teh di dieu teh nembe 3 bumi. Engal Gitu. teh nih. Oh iya mah Kampung Engalnya. Kampung Engal ieu mah. Mohon Piacan Lami. alihan ti mana? Tah ieu teh alihan ti Caringin. Oh, alihan ti Kampung Saringin. Kampung Caringin. Oh, berarti ieu mah Kampung Engalnya. Kampung Engal ieu mah. Tapi raoseun oge ieu suasanana nya. Alhamdulillah. Marukanah teh inung sahrud. Si bapak mah di dia bumi teh sami di. Si Aki mah eta nu dihanap teh. Oh, itu kapal ditunya. Mun tadi kapal dihanap si Aki mah. Oh, iya mah amang kapal dia mah. Apan wih ngarit. Mohon. Biasa gitu sok. Damel dengan ngarit gitu tah. Mohon adik. Da di lemur mah naon dia atunya urang teh. Di batiki. Ngarit ka sawah ke kebon ya, Pak. Ka sawah, ka kebon, ngarit. Nu penting mah urang teh ieu we naon lah. Biasa tenang gitu nya sok sanaos di lemur oge. Mohon. Raos pemandanganna ieu leres. Ya alhamdulillah. Mohon. Ngan pedahna teh kemarau we di jang kitu. Oh, da sami ka mana-mana ge. Atur nuhun atuh Pak. Ya, Punten kawagal ku abdi ya. Iya, sios. Mangga. Mohon, mangga wilujeng. Punten ngiring amang kapal dia. Oh. Nah, Pak. Damel naon geuning? Udah kadeknya. Ada mau naon Kang ieu? Mebel? Eta tah pagoan. Pago. Oh. Saya Ritiasan.
Masih atuh nuju ieu teu ka kebon gitu ka sawah. Pan abi mah iya teh Damalna di Delmuranya di dieu. sehat ya dina. Oh. Nuhun. Daging sogan. Ini teh jaga suku. Nuhun. Raosnya di dieu mah ieuh padahal ieu. Wah, atuh wayah kieu mah teu kabagean di dieu mah. Mohon tah can Engke tah, engke mah sedenget lohor mah Allah di dieu. panasnya. Panas. Henteu pan ayeuna ge padahal tos aya jam 10 mah panginten teh. Mohon. Pan, Mohon tapi ieu cuacana naon masih ieuh keneh kitu raosna teh mah. kapan ieu ya teh talanta di. Mohon ngelegok bahannya ieu na. Posisina Hansir, legok hangseur. legok hansir. Ngaranna teh. Kapna jauh ka saya lompat yang kieu teh. Mohon. Raosna nabi mah. Ngendukang kita pami tengah dinten mah jigana panasnya. Kuat. Tos ieu mah ieu mataharina tos di belah kulon. Itu ge ditutup ti berang teh. Mohon. Teu kuat di jero teh. Panas. Ya Allah. Namanya tilu bumi di dieu teh. Kilo Mohon sakeluarga ya pang tanya. Mohon. Oke, ning asa aya kolecer teh, Pak. ada, Pak. Oh, Ada kan bikin di sini pabrik. ngadamelan kolecer. Icaleun eta nepi anggeun ieu teh. Jalan sepalih mah. Mohon. Ieu panjang sabaraha meter ieu? Oh, panjang. Pak. 4 ieu teh. Pami diical pangwa sabaraha teh? Habis saya 25. 25.000. Oh. Mohon. Mohon. Oh iya mah masih prosesnya teh acan atos. Lami atuh kolektor mah prosesnya. Mohon. Atuh di gurudak mah kadang-kadang kadang. Mohon. Tuh sahabat, ternyata si bapak ini bisa bikin kolecer juga sahabat. Dan bagi kalian ya yang mau kolecer bisa beli di sini nih. Ini harganya ini ukuran 4 meter ya sahabat tuh. Ini harganya 25.000 katanya ya sahabat. Bisa pesan di sini ya kalau mau. Ya nu digunakeunana ya kayu naon Pak? Itu tisu. Oh, kayu tisuk gitu teh. Mohon. Tisu. Kolektor mah kan. Karena kolektor mah tisu ya. Oh, jadi kang kolecer mah khusus tisuk. Teu tiasa kitu ku kayu anu senes model. Samarangan kayu. Mohon semodel kayu jengjeng mah teu tiasa pitanya. Biasa tapi mah awet. Oh. Mohon. Biasa kan sejenis kayu hampang. Mohon penginten ieu naon terlalu hipu atau nepi kumaha? Terlalu hampang, terlalu japuk untuk bahasa orang Batur. Oh. Mohon. Ieu aya anu atos ieu beres kolecerna teh can. San. Oh, nama ieu. Oh. Iya kan, iya lah kan kayak tuh dia. Mohon. Terfokus di kolektor. Oh, ngadamelna nya. Mohon. Ya kita istirahat. Tak. Oh, jadi sababaraha rupinya nu dipidamelna jadi teu fokus kana kolecer unggul. Mohon. Fokus mah tuh. Ini hiji sebentar. Mohon. Kiat kenging hiji nya dugi ka beres teh kitu. Iya, tuh kita Mohon. kataan tuh nomor hubungan. Yang meninggal ke atasna.